Amoy, ulan, coba ka diheula. Mak, gangguan imah helanya, kedeung. Mana ke pasar heula? Lan, karesel amat. Ulin yuk, bung abi cakan mak. Yang satu kami tadi tula. Itu si Amoy. Amoy! Tadi lang, kami tersedih. Acantel marah sa kami. Emangnya masalah naon? Panjang betoko nama cerita nak. Ayo balik lagi. Lan tungtun di sinutu belum pange. Neng Amoy. Pasti ieu mah. Nyangan acantel. Beuh, geus kebal pantelok panggil acantel, pasti kangeneun. Neng Amoy. Milarian acantelnya pasti kangen. GR. Neng Amoy geus teu bogoh ka acantel. Tunggu. Teu percaya. Amun bogoh kumaha? Lagi marah baik ya. Atuh kumaha tuh? Amoy emang bogohna ka cantel doang. Teu percaya ah. Teu percaya. Buktina Neng Amoy teu menang nempo cowok lain. Laju bae nyangkol. Beneran bogoh ka acantel. Serius? Ayo ge urang duit yuk. Kuliahan loba kegiatan pelajaran namana tah nudusan buku kudu ngomong imah ka bapak. Woi, karasel amat budak. Waya kieu meuni doang geus penting bae. Sigung gitu ka dieu. Daripada aing kesal tapi aing dik mending aing susualan. Pakarasa aing kieu ye. Cingkuk cinger, kucing ngadungpu di jero pager. Kahiji tah. Kaduana talingtung talina belang mobil berem jejeratan setungtung teu acan beunang moal waka eureun susu ratan. Acantel, banyak teh. Suganta orai sanca kitu. Wih, teu nyaho nu kasep disebut oresan sa. Meuli corelak kitu bajuna Beuh, jeung. mahal ieu nang Waduh. nang meuli Yayang Amoy. Nya. Oh. Pengaruh buka embeb mah. Dan Ih, atuh cente salam juga. salaman heula, Salaman. Beuh, pohara ieu Dua mah pangulon, bohoan. lain meuli kelewing kitu. Beuh, Diuk. minyak teh mahal ieu mah. Minyak jelantah. Cari. Lain ngomong-ngomong bajuna buah resep ya. Bing. Meuli bagus kieu. Saha teh ya? Nang Amoy. Eta baju kieu pantesna make tudung laken. Terus, Sapatu hideung. terus, Bari nungtun anjing bari ka kebon. Cocok eta. woi, itu cocok. Dia bisa, ieu mah mahal. Nya. Ieu mah peranti ka kota. Oh, Kotakan sawah maksudna. gua mah resep jinganan ta doang orai sanca. Woi, kieu ieu motifna beuh. Nya. Gagah. Lain kieu Nah, tuh. gua tadi susualan. Jeung uwa deuna ge nya ieu aya kagiatan masang bubu. Apalagi ngalalauk ya. Boncel, parai, betik gitu nya. Heeh. Wah mah katinggalan masang bubuna korobokan sawahna geus pada masang ku batur. Terus di mana lah dipasangna? Wah mah masangna lajuna jeung ruyuk euri. Heeh, meunang laukna. Deung mah meunang lauk nya. Boncel, sepat, betik segala beunteurnya. Wah mah meunang manuk dudut. Gitu. Kumaha tadina bisa asup ka dinya? Pugu teuing. Pokona mah uah mah nu penting mah lauk bae. Sadua-dua ari kitu deui ge. Ah, ngaco. Coba punten ya. Jauh-jauh ya acantel sareng Neng Amoy. Hayang minum ya atau hakana naon tadi dia bawa? Kemana Neng? Putri. Putri, kemana aja? Neng malan aja.
Putri, Lan, Pak. kadia eta nah tak kadaharan tanan coba eta. Coba, aduh, Neng Putri, aduh. Be, lamun teu salah mah ieu kasebut dang ieu teh nang ieu. Iya, Beuti pupua. iya, amun teu salah mah di lembur saya teh ngaranna ieu. Aduh, naon nya poho, inget-inget tapi lupa ieu. Naon teh, Neng? Sugan ka mantang boros gitu. Lain, naon ngaranna lah? Tales. Iya, Tales. gitu. Oh. Wih, anak gua gelis amat. Neng, Atuh moal dibikeunan ieu mah. Ieu mah keur belajar oh gitu. belajar nganyam. Gua nganyam, Kadang-kadang nganyam mata. bilik. Oh, bagus berarti aya keahlian. Neng, wih, gelis amat. Tadi capieun. Ayo deh. Panjang. Ya, cuma ngeceucik doang ieu ngalalaga Capieun doang. tadi tos namalan haseupan. Asupan. Nyangu bejrod. Tapi ngepeng-ngepeng ieu tenanan ieu di emam. Mohon mangga. Wih. Waduh. Lapar pan ieu. Mohon. Teu aya efek samping. Heeh. Istilahna ieu mah diabetes penyakit gula. Teu aya. Jayanya Ubar ieu mah. ubar. Kayak uan yang percaya heula. Mohon. Al geureuh jeung kerja bae. Mohon. Oke. Ngasane lah ya. Wah, hayu minum. Ayo. Takut minum lah. Ya, China ya. Sehana santel ya. Jadi ya. Mana? Nah. Aduh, kamangkaran di kamar itu minum yo. Oh. Aya menang sabulan mah. Oh, beneran. Gerak minum. Balik kita tadi. Cager. Atuh nu bener kan. Iya nak. Gerak. Eta. Aduh, kamangkaran. Cari nandek copok gue ya, yuk bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Lega. Lain iya uanek ngobrol lagi jeung anak Putri. Neng, dengekeun Abah. Bu ieu bubuhan Abah teu boga bako. Pang meulikeun nya ka pasar. Sakalian meuli tomat, ulah poho Neng, pang meulikeun lauk ongong. Jeung sepi, jeung tauco. Abah mah resep eta kana ngadar kitu tah. Neng, ada Neng, tel tuh. mesen. Lain eta HP aya naonan tadi teh? Oh, teh kota cenah pang nenge. Kota Jakarta tah. Oh, nyaho maaf bae. Malum kampungan. Oh. Gitu. Ampun bae nya. Mohon. Tah, eta mah nyaran bae ke saha biasana nya? Biasana mah anu sok nganter eta si korang. Di mana kuari eta? Amun teu salah mah pernah nempo nyelap na tangkal ieu, tangkal cau Lamun aya bejaan, titah nganter Putri jadi suk ka pasar. ke pasar. Geus kuari dekat ditu nya. Nya. Ayo Neng. Berangkat jeung acan teh. Lain Ayo. ini nyantel kitu eta Oh, mah. atuh acan teh. Cewek mana nu teu kacantel? Pokona mah tel. Lalu nyantel. Ayo. Percaya lah. Ya, buntut. Lain dong eta bae. Dong bayaw ka Thomas. Ya. Kitu bae Neng. Pangrasa duitna beak dulu kamari. Beak. Ah seperti itu 7.000 lin. Cukup tinggal kota. Hah? Atuh. Ente sabar duit kitu perluna. 20.000. 20.000 pangrasa di dia ya. Ayahnya. Tah. 5.000 batu. Pang balikan pecel sakalian. Ya. Cekel heula. Terus geura kali itu heula. Ya ieu rendang ieu kieu ieu pusing. Kudu ngagadekeun naon deui ya jitu bukurit ieu. Aya kalapa 2 tangkal digadekeun bae tu ku aing ha. Oh. Heula ka dieu. Aduh. Aduh, dak. Kumaha ari geus kinya? Pusing aing titaheun amat ieu. Ya ieu motor kieu ka mana ih? Kata saya itu nya. Hei, orangnya. Kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu bedoang ieu bae ieu. Tadi doang orai sanca, ieu mah doang orai sanca manuk. Make gurang tilugan ieu kita. Tah, kade. Ih, dugul. Cager. Sesalaman tuh ulah jeung gua mah kudu sesalaman. Tah, sepan eta. Tah, ayo gerak daharan.
maklum dia mah gak enak naon. Naon ieu, Pak? Ngomong-ngomong kieu jang korang. Uwa minta si Putri anak Uwa minta anter cenah mah ka pasar. Pang meulikeun bako dung kaung lah maloba kana ieu ge. Pang meulikeun bako mole sakalian. Ka hiji bako mole, kaduana atuh pang meulikeun tauco sepi jeung ulah poho ongong. Lamun teu ongong mah atuh catok gitu naon bae. Neng Putri ka dieu Neng. Ka dieu. Tah, ieu jang korangnya. Ka pasar jadi suk. Neng, salaman. Awas. Kudu ngadenge ka kolot mah. Baik ngomong-ngomong can dahar ieu. Abah ieu kumaha diasakeun teh eta daun dangeun jeung daun paku. Biasakan. Oh, teuing. Tah eta mah kitu bae nya. Kitu bae. Ayo mono. Ieu ka pasar akhirnya. Cuan teu dianter ieu. Sebab ieu Biasa ya, Pak. Cuma paling biasa isukan ya. Teu naon. Pokona mah isuk teuing, berang ulah berang teuing, pas mah jam 8. Mohon paling Ya. isukan. Sebab ieu nek uwa jadi isuk nek ka itu nyocong pare biasa di situ, pare huma. Eta pare humana, pare huma hawara. Jeung ieu ya bulu hiris. Geura jujung bae nya. Jujung bae ngobrol bae teh jeung uwa tah. Iya. Beusi nek beli naon mah nama ngaran parawan masuk ieu bae. Aja, Yo. Fabian. Ieu martabak kota ya. Belakang sawah, nagelengan belakang dia. Papua. Lu, apa? Oh, ada. Nang. Yang nomor HP. Pageh di HP ya. Paling usukannya ke wah diantar kabar biasa batu ngaran yang mati pula. Ayolah, Bro. Ayo. Balik. Ayo ke dia ya. Ya, nangnya. Ada langsung lah. Mohon. Usukannya. Atasan baik. Bentar.